tak urang kudu nyaho yang diantara nikmat kagungan Gusti Allah anu agung anu dipaparingkeun ka manusia teh nyaeta akal. Muncul ungkapan Syekh Alton Tawi mah lagi nakal akli wala faqro kal jahli. Eueuh kabeungharan nu saperti akal jeung eueuh kamiskinan nu saperti kabodohan. Jadi eta akal teh mangrupakeun salah sahiji bentuk tina kakayaan anu tumrap dina wujud manusia. Tina daya akal manusia bisa ngahasilkeun berbagai macam kamonesan anu kadituna bisa meraup kakayaan anu rupana materi. Mun ku istilah zaman ayeuna mah disebut crazy rich. Contohna mungku zaman ayeuna mah saperti Mark Zuckerberg pencetus Facebook, manehna jadi crazy rich tina ladang Facebook. Mun di Indonesia contohna aya Nadiem Makarim pencetus Gojek, manehna jadi crazy rich tina ladang Gojek. Matak mun di dunia intelektual mah aya nu disebut haki, nyaeta hak kekayaan intelektual. Contohna saperti hak cipta jeung hak paten. Tina hak cipta jeung hak paten kadituna maranehna meunang royalti. Nya kitu deui sabalikna. Ari kabodohan eta teh mangrupakeun hiji bentuk tina kamiskinan. Muncek ilmu tauhid mah nu disebut jama bodoh teh lain jama nu tayaka nyaho jeung lain jama nu eueuh kabisa. Nu disebut jama bodoh cek ilmu tauhid mah nyaeta jama anu hatena kosong tina iman tauhid ka Gusti Allah. Hartina sok sanajan jabatanana rektor, sok sanajan gelarna profesor, ari hatena teu iman tauhid ka Allah mah tetep we ku ilmu tauhid mah disebut jama bodoh. Itu jadi akal nu aya di diri orang masing-masing eta kaasup perkara anu wajib ku urang disyukuri. Ari akal teh nyaeta kuwatun li idrokil ilmi, nyaeta suatu potensi anu punya kekuatan pikeun nampung ilmu, atawa hiji kekuatan nu aya dina diri manusia anu bisa digunakeun pikeun menemukan ilmu. Kadituna wa huwa alatut tafkir, nyaeta anu jadi alat pikeun tapakur, anu jadi alat pikeun berpikir jeung pikeun mengetahui, mengerti jeung memahami kana suatu perkara. Kadituna deui wa kuatil mudrikah, jeung hiji perkara anu mibanda kakuatan nu aya dina wujud manusia anu bisa mencetuskeun ide-ide, mencetuskeun gagasan-gagasan jeung penemuan-penemuan. Kadituna deui wal mumayyidah, jeung anu bisa ngabedakeun pirang-pirang warna, pirang-pirang bentuk jeung ukuran, anu bisa ngabedakeun ruang jeung waktu, jeung anu bisa ngabedakeun antara anu hak jeung nu batil, antara bener jeung salah, antara nu hade jeung nu goreng. Dari tadi mah secara kondisi akalna manusia teh secara garis besarna aya 3 kelompok, nyaeta la aklu lahu, lahum aklu sakim, jeung lahum aklu salim.
sedangkan mun ditinjau tina sudut pandang manjilahna nyaeta menurut tingkatan-tingkatan akal nama diantarana manusia teh aya nu kahiji aya nu didominasi ku akal tabii. Cirina jalma anu didominasi ku akal tabii diantarana nyaeta anu dipikirkeunana teh ngan saputar urusan dahar, dan seputar urusan minum, urusan berpakaian, urusan tempat tinggal, jeung urusan hasrat biologis. Nu jadi kabingung teh nyaeta bingung mikiran isukan rek dahar jeung naon. Kabingung teh nyaeta bingung mikiran rek meuli baju nu model kumaha jeung dipake di poe lebaran. Kabingung teh nyaeta bingung mikiran pi imaheun mun can boga imah. Mun geus boga imah manehna bingung mikiran ganti warna cekna. Kadituna mun can kawin nu dipikirkeunana kumaha carana bisa kawin jeung si Cuneng anak Pak Haji Cecep misalna. Atawa mun geus kawin sibuk mikiran kumaha carana bisa kawin deui. Itu jadi jalma nu akalna didominasi ku akal tabii mah kahirupan akalna teh ngan beredar di saputar nu kitu wungkul. Teu eling kana kewajiban salaku hamba Allah, teu eling kana kewajiban salaku umat Rasulullah, teu daek kana migawe agama, teu daek kana tolabul ilmi, teu daek ka pangajian. Sapopoena teh ngan harodolin es, dahar modal ulin hees, dahar deui modal deui ulin deui hees deui, kitu jeung kitu we kaayaanna teh ti poe ka poe. Nu kadua aya oge jalma anu didominasi ku akal goriji. Ari jalma nu akal gorijina aktif mah salian ti mikiran perkara-perkara anu menyangkut kebutuhan pokok seorang manusia saperti ngeunaan sandang pangan jeung papan. Mikiran ngan terjadi kabingung. Manehna mah geus teu bingung, geus teu pusing ku urusan sandang pangan papan jeung seksual. Dina urusan dahar jeung minum, rek jeung nu sederhana, rek jeung nu mewah teu masalah, no problem. Dua-duana bisa menikmati jeung bisa mensyukuri. Karasa nu sederhana nikmat, nu mewah ge sarua nikmat. Ari nu tadi mah misalna dina urusan dahar geus korban merek nu tadi mah. Dina urusan dahar misalna hayang korma, teu korma merek anu mah teu daek ngadahar. Mun hayang nasgor, mun lain nasgor sedap malam mah teu daek ngadahar. Mun hayang dahar ka restoran, mun lain daharna di restoran uje mah teu daek. Fanatik kana branded. Jadi branded victim, korban merek. Dan nu akalna gereji aktif mah teu kahakan ku merek. Nya kitu deui dina urusan pakaian jeung tempat tinggal. Manehna matara nepikeun ka nganjuk ngahutang, tapi disesuaikeun jeung kemampuan keuanganana. Teu kabita ku krudat kredit. Tara maksakeun kana perkara-perkara nu teu kahontal sacara keuanganana. Pun kitu deui dina urusan seksual. Teu kabita ku nu ngora, teu kabita ku pamajikan batur nu aya we di keureueuh. Cek bari basa teh mah hiji ge pan teu beak-beak. Kitu
Sayanti kitu manehna geus mulai aya kecenderungan pikeun memikirkan ayat-ayat Gusti Allah, boh ayat-ayat kauliyah, boh ayat-ayat kauniyah, sehingga kadituna manehna mengenali tanda-tanda keagungan, manehna nyaho tanda-tanda kekuasaan Gusti Allah, manehna paham kana tanda-tanda keperkasaan pangeran. Mun aya nu teu kaontal atawa teu kapaham ku dirina, manehna daek tara gengsi datang ke ajengan, datang ka kiai. Sok sanajan secara akademis manehna teh misalkan seorang doktor, sedengkeun nu didatanganna ngan seorang kiai kampung misalna anu eueuh titel secara akademis, sabab jebolan pesantren salapi eueuh ijazahan misalna, tapi manehna teu gengsi pikeun datang nanyakeun perkara-perkara agama anu can dipaham ku manehna. Jadi nu kagerijina aktif mah di mana sawan ka ajengan, di mana sawan ka kiai, ka para alim ulama. Nu ditanyakeunana lain kumaha carana daganganana laku keras, lain kumaha carana supaya cepat naik jabatan. Nu dipentana lain jampe teterak di kadek, lain jampe pamelet, tapi penerangan-penerangan ngeunaan hukum-hukum Allah anu can dipahami ku manehna. Gitu. Zaman wakal berijina aktif manehna mengalami kemajuan, manehna mengalami perkembangan dina hal kailmuan, khususna ilmu-ilmu anu dibutuhkeun ku manehna dina urusan pangabdian ka Gusti Allah. Jadi beuki dieu ilmuna beuki ningkat, kualitas ibadahna beuki alus, akhlakna beuki hade. Sabab tina waktu ka waktu anu berjalan manehna penambahan salianti ilmu-ilmu agama, tambah ilmuna, tambah amalna, tambah pengalamanana, sehingga mulai menuju kana kadewasaan beragama. Nu katilu akal nadori. Di antara ciri zaman nu akal nadorina aktif, di antarana nyaeta visioner. Ari visioner teh nyaeta jalma anu punya pandangan jauh ke depan, nyaeta kana perkara-perkara anu can kabaca, kana perkara-perkara anu can kapikiran ku batur. Jadi tina akal geriji mah nyaeta tina memahami ayat-ayat Allah. Pan ayat-ayat Allah teh luas. Setiap nuka tempo, setiap nuka denge, nuka angse, nuka rasa, eta teh ayat-ayat Allah wungkul. Tatina memahami gejala-gejala, memahami fenomena-fenomena jeung peristiwa-peristiwa, tina memahami perubahan-perubahan anu dohir. Contohnya seperti gejala-gejala alam, fenomena-fenomena sosial, ekonomi, politik, jeung sajabana, fenomena-fenomena kehidupan umat beragama anu bisa ditangkap ku panca indera. Tatina memahami gejala-gejala, fenomena-fenomena jeung peristiwa-peristiwa anu katangkep ku panca indera, kadituna bisa mengaktifkeun akal nadori. Nyaeta akal anu bisa memahami kana gejala-gejala, kana fenomena-fenomena anu teu bisa ditangkap ku panca indera. Contoh misalnya mun rek turun hujan, kumaha gejalana jang?
Gejala teh diantarana terjadi perubahan suhu. Nalika terjadi perubahan suhu, maka sensor dohir nu aya dina awak ujang teh pan ngarespon kana eta perubahan atawa bereaksi kana terjadina eta perubahan suhu. Karasa pan ku awak ujang panas, ngahayap, ngalekeb, muncek orang Sunda mah tuh bijil kesang. Tuh ujang teh nyokot hihi dipake ngipasan awak. Tatina perubahan suhu nu samode kitu kan ujang bisa menyimpulkeun wah ieu marek turun hujan ya. Sabab ku awak karasa panas. Jeung sabab menurut adat kebiasaan lamun kondisi kitu teh eta nandakeun rek turun hujan. Bangku panon ngeka tempo langit geus mulai cedem. Tetidinya ujang bisa melakukan langkah antisipatif, nyata langkah pencegahan supaya misalna popoean ujang teu kahujanan. Pan secara spontan ujang teh nyorowo ka pamajikan, bebek ku sayang gerajait popoean rek hujan. Itu eta gejala mun rek turun hujan. Awak orang teh apaleun bisa ngarespon bereaksi karena terjadina fenomena anu terjadi. Ayeuna mun rek turun bala kumaha gejalana? Di antara nu bisa memahami kadinya mah nyaeta akal nadori. Ari tadi mah nu memahami kana gejala turun hujan mah akal tobi'i atawa akal daruri. Akal nadori teh muncul kasauran Kanjeng Nabi mah disebut firasat. Jadi zaman nu akal nadorina aktif mah firasatna kuat. Ari akal goriji mah atawa akal tobi'i jeung akal daruri eta mah nyambungna kana panca indra. Sedengkeun ari akal nadori mah nyambungna teh kana caturdriya. Predikatna disebut mukmin. Dawuhan Kanjeng Nabi eta ku firasata mukmin fa innahu yanduru binurillah. Sing waspada anjeun kana firasatna jalma mukmin. Sabab saestuna ari jalma mukmin maranehna ningali make cahaya kagungan Gusti Allah. Ari cahaya kagungan Gusti Allah nu dipaparinkeun ka jalma mukmin salah sahiji di antarana nyaeta akal nadori. Mata jalma nu akal nadorina geus aktif mah aya kalana tekad ucap lampahna teh sulit dipahami ku kalolobaan jelema. Sabab manehna mah berangkatna tina pemahaman ngeunaan hal-hal anu teu dipahami ku kalolobaan jalma. Artina mun loba terjadi misunderstanding, mun loba terjadi misperception, misalna loba santri atawa mustami nu salah paham jeung salah persepsi kana kiaina, eta teh perkara anu wajar-wajar saja, lain hal anu aneh. Sabab antara santri jeung kiai aya dina manjila akal anu berbeda. Artina orang salaku jalma-jalma awam kudu bisa menahan diri ulah waka protes, ulah waka berkomentar negatif, berkomentar miring, ulah waka nuduh kitu nuduh kieu kana berbagai tabiat para kiai, para alim ulama anu teu kaharti ku urang.
mun teu kahati tanyakeun lain nyalahkeun supaya salamet nyaeta salamet tina fitnah sabab fitnah teh leuwih keji tinimbang pembunuhan. Mata engke ujang lamun beki luhur pemahaman ujang engke ge karasa ku ujang beki luhur ilmu ujang beki luhur pemahaman ujang beki luhur kesadaran ujang beki luhur kualitas amal soleh ujang beki loba pengalaman ujang mangka akan beki sulit dipahami ku batur gitu. Mata sing sobar lamun ujang ke aya di tengah-tengah masyarakat anu eta masyarakat teu paham kana ucapan ujang teu paham kana tingkah pola ujang muka dituna timbul fitnah timbul tuduhan-tuduhan anu negatif. Kudu bisa sobar, kudu bisa memahami sabab enta sabagian tina ujian kerjama-jama anu berilmu. Tanu leuwih luhur menjilana ti akalna dari mah teu bisa dicaritakeun. Sabab eta mah geus mulai asup kana rusiah ka pangeranan. Jurusanana kana ma'rifatul bilhal. Nyaeta kana urusan zauqiyah nyambungna kana rasa ari rasa teh rusiahna tina rasa padituna kana lapisan-lapisan kolbu kana ruhaniyah pencapaianana pemahamanana kan goib seperti alam lahut alam nasut alam masla alam malakut seperti kana lauh mahfuz kana aras kana kursi ka para malaikat ka para ruh tabiin ka para ruh sahabat ka para ruh wali jeung ka para ruh nabi puncakna karobun da puncakna akal teh disebut akal kun beh dituna nyaeta seperti akalna para anbiya para rasul bedieuna seperti akalna para waliullah nyaeta akal anu geus pegat tina tali asbab hartina akal anu teu terikat ku sabab musabab. Contoh misalna Kangjeng Nabi Saleh alaihi salam anjeunna ditantang ku kaumna tita ngaluarkeun onta tina batu atau masalah rek tina batu rek tina taneh rek tina cai rek tina bool hayam teu masalah bukan suatu perkara anu mustahil lain hal anu aneh sabab nu yang harupanana lain akal daruri lain akal goriji lain akal tobi'i lain akal nadori tapi akal kun. Cek akal kun mah eueuh bedana antara onta nu kaluar tina batu jeung onta nu kaluar tina onta bikang. Sarua duanana ge sarua bisana sabab akal kun mah nyambungna ka pangeran lain kana panca indra lain kana caturdriya lain kana nurani lain kadinya nyambungna akal kun mah artina mun aya jama nu nantang ka jama nu geus usul ka pangeran mah eta teh sarua jeung nantang ka pangeran. Pangeran teh atuh moal bisa dilawan moal bisa dihalangan cek pangeran kun pan kitu. Buktina pan harita keneh kaluar onta tina batu. Bedieuna para wali para ulama seperti mama ajengan geus loba contoh nama teu kudu dicaritakeun deui kaajaiban-kaajaibanana anu teu asup logika ucapan-ucapanana anu sacidu metu saucap nyata